Oke gampang katuk mah. Ulang ikhtiar ngarai kebon wantun. Nyapanya? Bener ya Ustad. Tuh yakin aing ieu mah. Nah, non gitu. Bola gado. Naon itu Ustad ah. Udah diem. Ieu mah lain pangheureul ieu ah. Nah, gimana tuh mana terakhir? Kok tripuh kia awak? Teuing kamari teh dek teh gawir ieu teh jadi kieu. Bisna, 3 menit oh gawe. Hampura aing mah aduh. Pangnengankeun katuk. Hayang daang jeung katuk. Jeung katuk. Oke gampang katuk mah. Ulang ikhtiar ngarai kebon wantun. Nyapanya? Oke gampang orang ngaladon katuk mah. Ayeuna ieu naon atuh nu dirasa? Teuing atuh da ieu teh. Segala karasa. Aduh, pangmencetkeun ieu euy, pangmencetkeun ieu. Tong eta mah Mas, aduh. Geus layung berobat. Da kieu mah ripuh ning ubarana teu bisa orang mah. Heuh wayahna we paksakeun ieu mah. Ngajampe teu bisa da aing oge. Mung beka tuh kuat. Gubug gue rumah sakit ka dieu geus sia. Kumaha tuh pai? Kita bawa ke rumah sakit nanti tah digubug ning. Uang pecakannya ka Ustad juga nih dijampe ke Ustad mah. Geus ripuh kieu ning katalang sarana teh. Hir. Coba nyala flash ke dong. Bisa anu nyelap. Udut loba perahan. Semua bener ieu mah. Kudu ditelepon ieu mah Ustad ieu. Oh, buru telepon. Halo Pak Ustad. Assalamualaikum bro. Iya lain aya job bisi ohir yang 1000. Karunya gerak ka dieu nya. Ke urang nyamperkeun atuh ka dinya we lah. Nuhun. Assalamualaikum. Namanya ek yang Ustad bisi ohir yang sahadi dieu. Geus we telepon di titah ka Ustadna gampang kitu ongkos mah digantian. Nya. Kayak orang telepon dia lah Pak Ustadna. Halo Pak Ustad. Mah wayahna kudu ka dieu. Si ohir karunya ieu mung ditinggalkeun. Dagoannya ka dieu nya. Karunya geus loba peurahan ya. Ya diantos Pak Ustad. Assalamualaikum. Cenah ke ka dieu. Nah, naon setengah geruan Ustad. Cicing we. Geuring mah moal cager. Da dina rupana mah teh geuring ketempelan bener mah. Assalamualaikum. Mana nu geuring teh? Salam. Bener eta Ustad. Tuh yakin aing ieu mah. Nah, naon gitu? Bola gado. Sakit apa? Teu apa itu Kang Ustad ngan kieu itu penting. Teu kieu pangjampekeun hampura Kang Ustad. Heuh wayahna we Pak Ustad. Pangjampekeun ka saha deui da lain ka Ustad mah. Tangga gabah. Montong di kumaha aing. Kumaha coba? Awas, mana? Dut. Lain dek asa teu yakin. Wah, kembali lah. Penting cager ya. Munga kita ngeumah deh kah. Rupana we ka ciri. Mah. Naon itu Ustad ah. Udah diem. Ieu mah lain pangheureul ieu ah. Aduh, panas tiris ieu mah. Ka rumah sakit ieu mah. Cik aing ge naon bawa rumah sakit ka dieu. Minimal bawa ke rumah sakit, saya nggak sanggup. Kumaha tuh Dut? Aki bawa wae teh. Bawa lah. Lah ayo. Hir. Mana mah wayahna we kudu dibawa ke rumah sakit. Kudu diperiksa. Aing rumah sakit nama bawa ka dieu. Aduh, kolot-kolot meni wangkeuh.
Ini kuku. Paksakan Pak gotong da kieu mah ripuh. Itu gampang ayo motor mah di luar. Kelangan yuk. Ya Ustad, tamah lumayan nya. Ya tuh nuhun. Ya. Ayo burukeun. Kuat ripuh ieu kolot ieu da. Ayo buru. Buru. Arek dikabanakeun aing. Buru hayu lah. Kudu dipaksakeun aing oge rumah sakit gawe bawah ka dieu. Aduh ripuh kieu ge aing. Aduh. Buru hanyat buru. Kolot ngerepotkeun. Ya bro. Senal aing mana? Dah memakai senal. Nyeker we. Ayo buru lah. Pakai senal ini mah. Kak, diukala. Yuk. Ada siapa bisa ngagubug motor teh yuk? Hari sia ngarah naon atuh teh make motor sarua jeung tebegug mah. Kumaha cuma bawanya? Naon sari mah lali ka aing. Kumaha deui da ieu teh maneh bisa motor ge. Wayahna we. Wayah. Aduh. Oh, gua aing teh gering teh. Angkat. Oh, ini satu. Hanya kayak buru. Buru hanya sekali kan. Ayo buru. Aduh. Saya tuh buru kan. Goblok. Buru pancing. Pan aing teh gering meureun. Kalaka nu gering mawan nu cager ieu teh. Buru kan tuh. Pan meureun aing teh gering goblok. Iman nu gering mawa motor tolong lo. Pan gering aing teh. Keheula atuh pan aing teh gering meureun ieu teh tuh. Saya itu mau kabar nutup pancing. Iri itu bau aing aduh. Cager dia kemarin sebagai cuma. Aduh, ngese balap atuh da. Cager bawa gue mah tolong gel. Ieu kumaha ieu we? Ieu kumaha ieu we? Ieu kumaha we? Aduh. Aduh. Weh. Tolongan aing kalau ngejar dong didinya. Aduh. Pengen garipu ya si hanyat. Baik, hanyat tuh berat Awas dah Kalau didinya di cicingna. Aing ngaripu apa sih Nyeri. Nya, cik aing oge naon ning. Kelakan gering mau nu cager goblok nanti gubug rumah sakitna ka dieu. Kelak aing ke rumah sakit teh. Aing cik aing ge naon ning ngaripu sararea. Jadi si Ohir rungkul sakit jadi kami sakit-sakitan oge buru bedol si Ohir gubug. Buru hanyat buru. Buru. Buru kan Da ngerepotkeun hayo. Aing turun Nyeri sararea jadi tutung nama sakit we. Awas ade. Aduh kahanap aing. Eta anu kade mah suku. kedua aing nyeri Si buru gubug. Ngaripuhkeun Balik. Itu motor kumaha? kemarin tinggalkan di motor malah Lah yuk. burukan lah Itu motor aing gubug. Meungkeun kana motor malah. serayu kolot Ipuh ya hayo. nah itu mah jenis di mana Ohir Ampura ieu mah aduh. Pengneangankeun Ustad. Kajang ya anjing. anjir ya nah tuh Ohir itu Najis loh. oh siap Si Idot yang ini anjing. Idot juga aja. Oke gampang orang ngaladon katuk mah. Ayeuna ieu naon atuh senus. Tiba. Halo Pak Ustad. Iya ya Jo, bisa Ohir gering ya. Nya. Oke coba orang telepon di. Halo Pak Ustad.
Kadieu we nya imah wayahna karunya si Ohirna ya loba peurahan. Mau ditinggalkeun anjing ya. Mah cepet bawa rumah sakit. Hir, Ohir. Wayahna we mah Ada siap bisa nganggo gubug. Salah. Ya cek ayong ge naon ning. Kakak nyorongkot anjing. Kalau kan di. Cek ayong ge naon ning nya. Goblok teh. Nu gering mah nu cager goblok teh. Kakak seri ini kamera we.